Abdi pahanor daya di kelas 75. Abdi bade ngadongeng anu judulna si kabayan ngalatut. Cek minina kabayan ulah es berak deui mau pisan gawe sia malah ngatut atuh da harinya teh kudu jawab cek si kabayan ka mana ngalatut cek minina ka ditu pasawaran can loba mah disalus nagar geura ayo si kabayan nu pesan nagar intinya ka tembong tutupna loba lantaran caina kerang tutupna ka tembong ka tutupna ka tinggal lentak tapi barang diteges-teges ku si kabayan ka tembong kalah mawani mana nu ngasa leuweung nu salah kayak hal mah teu aya si jengkal-jengkal siga jeruk sotem kana we cek si kabayan nya jeruk kita ambu ieu saha jeruk kabina-bina caina kumaha ngatut eta tutut teh lamun kita teh meunang aing erah pikeun teh tapi tutut supi Allah pijama dah kaleget deh ku aing geus kitu Leo si kabayan ngalaleget barang geus menang dibelit-belitkeun kana nya dihijeuran bae panjang sebab pikiran detik kajauhan maleukeut-eukeut asieun teh kecebur si kabayan ngadegel ngalegetan tutut sapoe jeuneur teu aya bebenangan nu hiji nu bae kitu ge menang leuget benang soteh hantaran ku kabeneran deh tutut kerja ngaptalpokna katempelan ku leuget tuluy nyampep jadi beunang lamun teu kitu mah bebenangan pisan sebab di jelas cai mah tutut balai kenempel soalnya tutut mah da aya leuleurana nina geus kadaguan geus ngasalam sereh koneng jeung ngarasak tutut pantaran ambeug beh tuluy disusul ku ninina ka sawah kasampak si kabayan teh ngalegetan cek ninina nah kabayan malah tutut dilegetan kitu cek si kabayan kumaha da sia leuleus sakitu jerona nepi ka tembong langit ninina keheuleun si kabayan disupsukeun terus aduh cek si kabayan dade wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.